enggak ku ayeuna di Bandung masih kena aya wewengkon kertas ieu. Kertas langki. Pokoknya tuh atur nuhun silaturahmina sampurasun Rampes. ngapangkeun si wasta abdi teh jajak karasan pami di adat teh kan aya susunan kepengurusan aya sesepuh aya ais pangapi sareng pamiten. Nah aya sesepuh mah Bah Emen ais pangapi na Bah Bibi terus pamitenna Bah Asep mung karasan aya renrengan oman anu karasan sok nampi dipersanten lah dipersanten ku para sepuh teh aya luar oge anu biasa nampi telepon abdi Kang Yana sareng Putri biasa sok nampi tamu gitu padahal ngobrol ngeunaan jadi sapros kumaha sapros tadi kau niatkeun yen di wilayah tataran Sunda di Bandung Jakarta mah sok sana secara administratif mah jadi itu lebih kota Cimahi masih wilayah kota tapi masih kene ngajaga namina kali paranti nah Cirinde bikin kaina teh kan sering dibatin kampung adat saja bina terus mah kampung nama kampung biasa seperti masyarakat sanes kampung-kampung sanes itu mau dilebatna ya komunitas adat dari sebelum ku Abah Emen seueur si warga adat mah mung kirang-langkung 65 kakak anu sakatarang 65 kakak eta nu masih keneh ngajaga tali parate sepuh cirina mah kahirupan mah da sami sareng nu sanes da Cileudeung mah sih minum ka waktu mereka kajaran disebatnya cenah dikukuh kabukunan tapi teu kataliku ku kabukunan jadi kahirupana sami sareng nu sanes teu aya larangan kami didamel kami sakola tapi masih kena ngajaga naon dibareukeun ku karuhun utamina mah keyakinan jadi masyarakat adat Cileudeung masih ngagem ajaran Sunda Wiwitan sama bikin kaira masih kene ngeureuyeuh diperjuangkeun ka nagara da tadi aku abdi kata PG masih ada setrik mah agama kita cara isian eta nu anu ngabentenkeun teh masyarakat Sunda mah da sami ngajaga nilai tradisi eta mah terus jadi konservatif biasa ada abdi panginten lahir ka Sunda jadi orang Cileudeung sanes pengen ka hoyong sanes sepuh nyuhunkeun tapi esdeun kontratif di rumah kawasan alika sadar ya sebagai orang Sunda gaduh naon cenah gaduh identitas anu identitas saya dua anu hiji sami sadunya nu namina cara ciri manusia anu kadua benten sadunya sebab cara ciri bangsa gaduh rupa gaduh bahasa gaduh aksara gaduh adat sareng budaya eta kontrapi anu teu tiasa di yang teu tiasa dimung-mung dasar tidinya yang masyarakat Cirinde di kapungkur kiwali sepuhna terus ngawaris asta sok sanaos masyarakat Cirinde mah aya perbentenan sareng masyarakat adat sareng nu di wilayah sanes ciri anu mandiri nu tos ka unia kosadayana nya tuangna sasara dimah teu tuang sangut teu beas tuang mah sangut teu sampeu ti nuhun ti baheula nu ka ayeuna di tahun 1818 digagas ku Mama Ali harita teh kapaksa masyarakat kedah ngalih tuang kumagi ngalawan penjajah ngapungkeun mah cenah hasil tadi teh bade di huma bade di sawah tetapi begitu panen dirampas tuh sementara Mama Ali teh kan pejuang anu emang gaduh niat hoyong merdeka lahir batin jadi nalika dijajah ku penjajah teh naon sih kuncina penjajah bisa lami cicing di urang salah sawiosna ngajah patuang kembali kondisi masyarakat lapar bujeng-bujeng bisa berjuang atau napi ngalawan penjajah yang bertahan hirupnya juga sesah akhirnya diputuskan sebagai ngalih tuang tapi harita di tahun 1818 masyarakat adat Cirinde liren tuang sangut teu beas bikin Pak ayeuna tapi terang rasa-rasa biasa terus semua terang karena di pamalikeun sarana mohon tiap-tiapnya di 18 ngawitan di gagas teh acan kana naon teh acan disebatkeun jadi aya hanjeli aya jagong naon sagala rupi lah nembe tahun 1824 ku Ibu Omah Asnama penak teknologina cara ngolahna yen sampeun cocok dan kurang eta ge anjeunna mendakan eta teh
satu di penjara dari seperti tewa ku Belanda di di lebetulannya di Sukamiskin tewa ku balik kieu cenah. Dina sosialisasi ka masyarakat lain saukur di Cirende jadi ayeuna ngaprak oge. Lamun urang geus bisa nunda kersa nyai tanda-tanda kemerdekaan terhadap. Nah, pangetan ai kapuping pihak penjajah mah tinggal ieu merdeka naon dianggap separatis, dianggap bahaya ditewakan. Nah, di penjara lain sieun gitu kalau beki wani dia kemenatan kumaha cara ngolah sampo dan sangu murah aya untuk dia tuang sampo ku sampo. Nah, digelar hiji prosesi namina teh upacara ngayun. Jadi ngayun teh ngolok rasa nyai mindah rasa. Jadi ayeuna ngadamel hiji tarian ngayun, tarian persembahan ka rasa nyai. Sangkan masyarakat kuat mah ti harita weh ti saresna upacara ngayun masyarakat tiasa kiat puasa teh. Bikin ka kiwari bikin anjeunna teh tahun 1854 pengen pangajian ti Wedana Cimahi sebagai pahlawan pangan. Jadi hiji-hijina pangitan di urang anu gaduh gelar pahlawan pangan. Bu Omah Ibu Omah asna mah. Tapi di masyarakat mah disebatna ibu sepuh. Mun da nembe sakepenak nami nya nembe wantun dibat jedengan teh satu sekali ingatkeun da kumaha kan ibu sepuh saha ibu sepuh tapi gaduh nami gitu. Ibu sepuh tapi ibu omah anu janten pahlawan mangan di Cirende. Deula janten perjuangan aku ibu Anom teh ibu Enceh sama Sukatma sareng duki ka generasi abis eta. Terus gitu terus di Cirende masih ngagelar upacara tutup tahun ngemban tahun saka Sunda. Kami di wilayah adat cadet aya seren tahun digelar di akhir panakawan saka Sunda. Kami Cirende mah tahun baru digelar tahun baru pas kaping hiji sura digelar biasanya sasasi full acara adatna teh mung dibagi-bagi gitu. Aya kaping hiji seserangan warga, kaping 2 bikin kaping salapan sura eta mah di bumi masing-masing, kaping 10 wis di bale sasarangan deui. Terus di kaping 11 bikin kaping 20 sura bikin di masyarakat warga minta acan salamatan di tiap bumina. Sampai 20 sura bikin ka 23 sura eta puncakna. Biasana mah tilu wengi eta bikin ka tilu wengi tilu dinten digelar kegiatan teh. Saatosna mah aya waktu kangge teu acan dibikeun deui sampai kaping 30 ditutup. Seperti itulah kita rangkum Cirende mah Bapak akan aduh moal apa aku sakedap ini sampai dipaparkeun eta Pak upami misalkan sepuh misal keluar ti dieu itu ti wongkon ieu terus dia jalan lapar kumaha tah keluar ka mana misalkan upami ka kampung sanes keluar adat. ti wilayah ieu gitu bade keluar kami gitu. mau misal Nah eta aya prinsip anu dicepeng ku masyarakat Cina teh kaos apa. Jadi kan kapugura teh saatosna ngalih tuang teh sok sanes masyarakat tos kiat janten nalika alabat ka masa kemerdekaan kan naros nah masih kena ke bangsa util sarsu. Jadi saeutik ieu kabiasa dieu sok terus tieun sok sabab cenah jaga mah alam tempat cicing urang teh bakal heureun ku tangtung. Merenah pisan jang urang lamun bisa mindah-mindah rasa. Teu bae teu boga sawah asal boga pare. Teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar asal puas. Nah, eta teu falsafah jeung masyarakat Cirende nalika abdi sarengan tapi sawah orang adat di Cirende keluar pada sadinten dibandingkeun bahkan aya kantos 20 tahun. Kumaha ka beungeut padamelan. Tapi ajeuna kan aya sesepuh percanten lah dari kieu ka widikan ieu tos pangsiun. Jadi tuh di tempat tambal teu pernah tuang saeu beas. Oh nyaten naon sih kuncina ngalita teu dahar asal kuat. Artina teh teu dahar sagu tapi bisa kuat. Aya we disebat sugesti. Pami masyarakat urang masyarakat Indonesia secara umum pasti nyebatan teh acan tuang pami teu acan mendak sangu. Ajenting ejingna tuang bubur kupat tahu naon wae tapi nyebatna teh acan tuang. Nah kang abdi naon tuang nu namina tuang teh sumber kekuatan tetap teu dahar asal kuat. Ajenting kamanda kalau sana bege terakhir tos kondisi Covid pemerintah lepat maya uleman ti Kementerian Agama ti Litbangna di Bekasi ti lumengi di ditu ge
Jadi biasanya pami misalkan di ulam ke wilayah maka daerah gitu ke kampung-kampung hanya nak bakal we bahan tipungna kan sambutnya ditipungkan itu sambal geluntungan biasa ngiring masak tapi saat pami di ulam ke hotel sok rada gejet dah mungkin ngiring masak di hotel jadi naon nu aya selain ti nasi gitu nya. Jadi prinsip nama sagalupi nu katuang nu kalet jadi kan eta sumber kekuatan itu aneh gitu. Milah rasa deui. Ampe anu sami sareng nu dituang Mohon tiasa eta ge mun kada hati-hati dina proses ieu mah teh proses pembuatan teh kada bener hati-hati. Kayak lauk tau kan tiasanya Kang ya dupi daging lauk gitu sami wae nya. sama na hungkul pangitannya bentar. Kan dari perjalanan ke Bima kan semua kan di jalan. Mohon. Kan bisa we nyimpang misalkan ke tempat rumah makan ya. Nyimpang heula pesen dengan hungkul. Oh